Kosna urang rek putus jeung si Eca. Oh nih. Nah, tuh hari saya geus bobogan 5 tahun ge. Lain masalah 5 tahun ieu. Manehna boga lalaki anyar siga anjing. Harita pas kapanggi ketempo ku aing chattingan manehna. Ngaran kontakna teh Abang Grab cenah. Henteu tak ku aing teh digubris, tapi ditetek aya emot tope-lopean cek aing teh. Anjing. Wah anjing nyeri cek aing mah da. Geus cek aing mah mending putuskeun wae ji moal balik sia mah. Abejane aing ah. Erek ku aing ieu ayeuna ieu ku aing rek ditelepon. Tingalikeun nya ku sia-sia ieu jadi saksina. Telepon tah angkat tah telepon. Geus lah anjing teu penting lah aing teu kudu lah. Angkat cungur mah besi penting sia. Nya tuh kedeung ku aing angkat. Halo. Bentar iya aku lagi sama aku nih sama teman aku. Lagi ada perlu, kamu jangan ngomong dulu. Iya nanti aku jelasin pokoknya. Coba ku aing telepon si Eca. Nanti iya jangan ngomong mulu. Kok sedang berada dalam panggilan sih? Enggak sih nelpon nango. Nges lah, terpenting orang. Aing aneh sih ya. Nanya. Bieu pas sia nelpon. Aju ku aing telepon si Eca. Tapi sedang berada dalam panggilan. Si aing bisa kebenaran kitu sih ya. Ternyata aing masih mau ulah ka aing tuh. Aing balik teh lah, karek inget aing, arek jemputin aing. Ya apa sih tinggalin cungur. Kalau mabur sama. Aya WA. Nah tak. Neng Grab.